Teh nuju naon teh? Iya ternyata kaciri. Ngagepuk daging sapi. Hah? Rek ngagepuk daging sapi. Si teteh abi naros ka mana? Ikal ka curhat teteh. Eta mah masalah rumah tangga mah tong disebutkeun ka abi. Kan masalah Jong rumah nyebutkeun digebuk ka obi Tuh. sagala. Dengan Teteh. anak danger. Eta mah privasi ulah diomong-omong. Aduh, ya Mas. Lain si Obi bari na oge wasawanian ngagebuk kitu nya. Da katinggalin mah meni bager kitu lungu si Obi mah. Ngagepuk daging sapi. Nya abi ge kadangu teteh, tapi sebenarnya mah teteh eta mah privasi. Sanajan teteh deket jeung abi, ulah diomong-omong teteh. Eta mah diriungkeun deui, di musyawarahkeun deui supaya mangih jalan kaluarna, supaya mangih solusina ulah diomong-omong ka abi. Ya ampun. Meureun eta si Obi meureun pohoeun, hilapeun si tetehna meureun bedegong jadi digebuk meureun. Ya masuk iya. Biar anger ka mana karep ngomong nate. Lain teteh daging sapi mah enakna dicocokna digepuk cenah. Nah, pan tata di oge rek ngagepuk daging sapi. Pukeukeun. Teteh eta mah masalah teteh ulah omong-omong ke abi meng ikut campur kumaha teteh eta mah. Ditalipuk aku daging sapi suka anger dengan nate.